Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Nabila Ardis di kelas 12 MIPA 2. Yuswa abdi 17 tahun. Abdi sakola Tisman 1 Cibarusah. Abdi di dieu hoyong nyaritakeun pikeun biantara. Biantara teh nyaeta kagiatan nyarita pikeun nepikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasoalan ku jalma rea. Rupa-rupa biantara nyaeta biantara bubuka acara, biantara pengarahan, biantara sambutan, biantara laporan, biantara peresmian, jeung biantara penanggung jawaban. Syarat bahasa dina biantara nyaeta basa nu digunakeun gampang kaharti ku balarea jeung basa nu ditepikeun kedah sopan handap asor. Struktur biantara aya 3 nyaeta bubuka biantara, eusi biantara, jeung panutup biantara. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun atas perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.